Ini parah nih. Lain ya, Wak. Mikiran usaha. Bararingung urang awak euy. Usaha nu ieu salah, ting kudu kana naon atuh usaha teh. Yo. Nyobaan ngarongsok, dan ngarongsok. Da dicuriga atuh ku jelema teh. Mana letet panonna teh naringalikeun. Api teu ningali, padahal urang ge nyaho teh wan ningalikeun. Gesan teh ah. Teu cocok. Nyoba usaha wae jadi supir angkot wah. Dicuriga keneh. Pajarkeun teh cenah ganti-ganti awewe cenah moal poe. Padahal eta mah penumpangnya wae. Bingung urang awak euy. Tah aya mah solusi tuh Wak. Naon tah wata? Pan harga nog teh aus nih naik wae. Heeh, bener harga nog naik wae aya mah melambung wae harga sembako mah Heeh. Tah aya mending keneh ayam nog. Ayam nog. Tah wata. Heuh, sakarek ingetan Pak Wa mah ahlinya kana hayamanya. Ya oh atuh ahlina. Tah wa. Lamun ngingu hayam nog wa ieu. Bibitna anu alus nu kumaha tah wata? Percayakeun ka dieu masalah hayam telur menelor mah. Oh, percaya atuh tah. Anu kumaha wa tah anu alus tah bibitna aya wa. Yeuh bibit nu alus mah ngabejaan Wak. Heeh. Meulina hayam telurna nu geus pikun. Anu geus pikun. Heeh, pikun mah alus. Apa meureun pikun? Heeh, apa pikun aki-aki? Heeh. Tah hayam nog ge nu geus pikun mah kaos aki-aki. Heeh. Geus ngenog ge siga nu encan. Pan jadi loba nogna teh geus encan. Jadi wa lamun ngingu hayam anu pikun mah. Jadi lamun geus ngenog teh, ngenog deui da Ngenog sancan. terus, ngenog. Teh loba atuh Ya, meureun. tah eta usaha. Guys ya. Jadi guys, cenah lamun ngingu hayam pikun mah. Jadi teh loba cenah nogna teh kulantaran hayamna pikun. Jadi anu geus biasa encan ngenog wae cenah guys ya. Sagicrek aing guys ya. Tapi heueuh aing karek ka hati aya nama wa. Geuningan eta loba parawan ayeuna kawin ka aki-aki. Da eta meureunna aki-aki mah geus pikun. Kabayang aing mah guys. Mun peutingna meureunannya teu kaop ditoel. Naik deui da anu geus biasa encan meureunnan.